Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng patepeng deui sareng abdi Faiz Ahmad Farezi. Dina dinten ieu simkuring bade ngadumikeun warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapungkur ieu. Audio Jungle. Warta kasus pembunuhan pengusaha kerajinan Tambaga Boyolali Bayu Handono anu umur 36 geus hasil kabongkar ku polisi. Pembunuhan anu dilakukan ku Irwan anu umur 27 warga Sragen katingalina dimimitan ku BO kabuka sasama jenis. Atas dasar pembunuhan, korban jeung palaku ieu hubungan asmara. Jeung Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Pol Ahmad Lutfi dina konferensi pers perkara pembunuhan ieu di Mapolres Boyolali Salasa tanggal 7 bulan 5 tahun 2024. Lutfi ngeceskeun yen korban sareng kasangka kalibet dina hubungan sasama jenis. Korban sareng tersangka mimitina patepang ngalangkungan aplikasi micet dina Januari tahun 2024. Pertemuan antara korban sareng tersangka nyaeta via aplikasi micet, saur Lutfi. Dina Januari sareng Maret 2024 korban sareng tersangka parantos hubungan seksual 3 kali kalayan artos 200.000. Saterusna Rebo tanggal 1 bulan 5 tersangka dikontak deui jeung diajak ku korban ka imahna lantaran sono tersangka diajak nginep di imah korban. Eta nalika aya sengketa ngeunaan tarif antara dua pasea ieu nyababkeun pembunuhan sadis anu dilakukan ku tersangka. Rajapati sambung Lutfi geus direncanakeun ku tersangka. Tersangka geus nyiapkeun aksina ku datang ka imah korban mawa arit anu dibawa ti imah. Sanggeus ngalakukeun Rajapati, tersangka nyandak sajumlah barang milik korban. Ieu kalebet motor Honda PCX, jam tangan, artos ngasareng sajabana. Ieu mangrupikeun pembunuhan anu direncanakeun pisan, anu penting pisan pikeun urang terangkeun. Tambah anjeunna, kasus ieu hasil direngsekeun dina waktu kurang ti 24 jam atawa kira-kira 22 jam sanggeus narima laporan kapanggih awak korban. Tersangka Irwan hasil ditewak ku tim Resmo Polres Boyolali babarengan jeung Polda Jawa Tengah Sabtu tanggal 4 bulan 5 tahun 2024 tabuh 7/45 WIB di Terminal Tirtonadi Solo. Sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Abdi Faiz Ahmad Farezi wilujeng patepang deui